Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna bagian kaopat para mitra. Duh, masih ieu bubuka minangka namanya, masih bubuka tuh para mitra. Carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati. Atuh Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun terutami ka sugri kaum dangu mangga nyangakeun bae para mitra carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati. Karangan Kileuksa dina bagian kaopatnya para wargi gitu. Masih kene bagian munggaran gitu ya. Masih kene bagian munggaran. Mangga atuh para wargi kumaha-kumahana atuh mangga urang sami-sami Bandungan we dina dongengna. Suryati di Arah Pati kalan-kalan para mitra Mang Jaya ge tos naon teh hilap deui para mitra kana carios teh kumaha caritana ieu upami teu di naon teh teu di naon teh teu di monitor di atanapi teu di dangukeun heula teh asa kumaha ieu caritana gitu nya oge para wargi seueur nu kitu para wargi seueur nya kumaha cenah ieu caritana ieu oh kitu ai tos dugi ka bade akhir mah biasana kapendak oh nya baheula pernah ngadangu sakitu mangga Suryati di Arah Pati karangan Kileuksa dina bagian kaopat urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati. Ayeuna nincak bagian kaopat. Para mitra kaum dangu, dina waktu anu singket lembur randut sagak guyur kununeangan Suryati. Nu akhirna kadengieun ku Bikarsimah jeung Suryati nu harita keur dariuk di tengah imah. Duanana rungah ringeuh tuluy silih pelong. Mamid, Mang Amid, cek hiji ronda ngageroan Mang Amid. Saha? Bikarsimah ngojengkang kana panto. Kuring darsa ari Mang Amid ka mana nya? Meni teu ngelol-ngelol batur mah pahibut nya anu leungit. Ka mana Mang Amid debi? Cek rona nu ngaku darsa ngajanteng di nu poe. Ka pasar nyusul Parman. Saha nu leungit teh sa? Bikarsimah heraneun panon melong kaluar, Suryati teu wani nyarita. Kalah ngaja nyumput bisi kanyahoan kurona. Anak bahwadi nu leungit teh bi, geus diteangan ka ditu ka dieu teu kapanggih, ayeuna keur diteangan ku jalma loba. Tadina mah kuring trek ngajak Mang Amid urang neangan ka lembur waru. Hanya kal mangna keur eueuh ujang. Tema Bikarsimah hatena jadi tagibur lantaran Suryati aya di dinya. Sok sieun katempuhan ngan untung rona nu ngaran darsa teh teu lila di dinyana tuluy amitan. Keun wae eueuh bi yuk sing batur nungguan bi. Kitu deui ceuk darsa bari tuluy ngaleos ka beulah kaler. Ari Bikarsimah narik napas panjang sup ka jero nyampeurkeun ka Suryati. Saha nu tadi teh bi? Ceuk Suryati api-api teu ngadenge ngomongna ngaharewos. Si darsa nyai keur ngarona meureun. Kumaha atunya sabab urang teh di dieu teh keur meujeuhna rame. Nya nareangan nyai namoan naon-naon nyai teh upama mah pamituang rama terangeu nyai aya di dieu bibi mesin katempuhan we meureun cek Bikarsimah bari neuteub hatena beuki teu puguh rasa ulah gugup bisa wios da moal naon-naon ayeuna mah abdi bade wangsul tapi upami Kang Parman tos kapenak wartosan nya binya cek Suryati tuluy kaluar ti imah leos ini teu nungguan jawaban atuh Bikarsimah asa ngemplong hatena asa leupas tina bangbaluh nu beurang. Hari tadi lemuran nu cagak pahibut lain bae lalaki dalah awewe ge loba nu bijil ti imah. Silih tanya jeung baturna ari sabab nu neangan Suryati meuni pahibut. Obor patinggal lebur di ditu di dieu. Ari Suryati lempang sasalingkeran kanu poek ngajugjug ka imahna. Sanggeus tepi kaburuan ngeteyep ngadeuketan pipir imah. Terus noong tina sela-sela bilik breh indungna keur diuk sorangan. Ngahulang mikiran anakna anu leungit. Ka mana ari Abah? Milu neangan kitu, gerentes hate Suryati bari terus ngadeuketan panto. Memeh keketrok mikir heulana asup atawa ulah. Ari sabab bisi indungna gegelendeng bisi nyarekan kawas nu geus-geus. Tapi ras inget kana kaayaan jalma loba nu keur paciweuh neangan manehna. Mun teu buru-buru dipungkas bisi matak jadi ibur salelembur.
Mending asup buru-buru gerentesna deui bari tuluy muka panto. Bus ka jero teh jiga-jiga tas ulin jauh. Puguh busaha mah reuwas bus ka jero teh lantaran ujug-ujug aya nu datang barang direret. Nyai? Tas di mana ari maneh? Batur mah pahibut neangan. Ngari di beuh ka sarereanya. Tas di mana atuh? Oya kieu kakara balik barina oge. Cik busaha mah bari nangtung panon mencerong ka Suryati. Maksud rencangan, Bu. Rencangan nu mana? Pan geus diteangan ku abahna. Tapi maneh teu kapanggih jeung deui naonan ini-initan ti imah teu bebeja heula. Alus ari pagawean kitu. Kawas budak lemut we maneh teh. Busaha mah teu kuat nahan kakeuheu jengkel ku lalampahan Suryati nu ngareureuwas kak. Ngadenge omongan indungna kitu Suryati teu ngomong deui gek diuk dina kursi. Ngahuleng bari neuteup kana meja leutik. Hatena teu puguh rasa ditambah ku melang ka Parman. Suryati buru-buru bejaan batur bisi katutuluyan neangan maneh. Geus pahibut ka ditu ka dieu nareangan bari moro obor. Mun teu buru-buru di bejaan bisi ngadorakakeun ke. Nasaha nu miwarang neangan abdi? Ya bapa maneh nu nitahna. Tapi eta teh hiji tanda yen bapa maneh mikanyaah ka anakna. Cik buru-buru bejaan batur. Cek busaha mah meuni keukeuh. Sangkan Suryati ngabejaan kanu keur neangan. Mangkaning geus jarau ti lembur geus aya nu mencar ka lembur sejen. Kanu deukeut para mitra kanu jauh malah tua kampunge geus milu ngider. Nyi Suryati mikir sakedeung geus kitu terus turun ti imah, indit ngajugjug ka garduh rona. Barang datang kalinya garduh rona kosong sabab rona kabeh indit neangan Suryati. Aya-aya we pikiraneun teh. Nah make diteangan atuh aing teh nya pila kadarangan yang kabikarsi mah. Naon sabab dari Kang Parman eueuh nu neangan pan sarua warga lemburan nu cagak. Pertanyaan Suryati eueuh nu ngajawab ukur ngumpul dina pipikiran sorangan. Suryati ngaragamang kana panakol kohkol terus kohkol teh ditakol satarikna nepi ka gugulayunan. Barang ngadenge sora kohkol nu keur neangan ngarandeg kabeh. Tuluy silih tanya jeung baturna lila-lila aya nu datang ka garduh rona. Horeng Darsa nu tadi nyimpang ka imah bikarsi mah teh. Manehna can jauh ti lembur lantaran kalah ngobrol jeung bikarsi mah. Ai geuning nyai, kumaha ieu teh asa teu kaharti teuing? Lain leungit nyai teh? Ceuk Darsa ngajanteng luareun gardu. Panon melong ka Suryati nu keur nakolan kohkol. Lain mang lain leungit kuring mah. Ceuk Suryati lung miceun panakol kohkol kaburuan. Leos indit rek balik ka imahna. Ai, keula nyai keu kumaha ieu teh? Nu sanyana ieu teh? Celanan ulah ka ngaleos. Darsa nuturkeun tapi Suryati teu ngomong deui ngingkig beuki gancang hayang buru-buru tepi ka imah. Darsa ngaraneg terus malik deui ka garduh tuluy nu mulung panakol anu dipiceun ku Suryati. Kurulung kohkol ditihtirkeun bari gegeroan ka baturna sangkan kumpul. Burudu loba nu datang raong naranyakeun ka Darsa. Aya naon jeung Darsa ieu teh kalah nakolan kohkol ngaririweuh wae maneh mah nya, ceuk Pak RT bari ngahegak. Kaget nemponu nakolan kohkol. Lain ngalilieur abdi mah Pak RT. Nyenangkeun ka sararea tuh Suryati teh aya di imahna. Teu ka mana-mana da aya, sigana mah Bahwadi we ngabohong. Ngana urang jadi capek. Cek Darsa bari nunjuk ka palebah imah Bahwadi. Nu bener ngomong teh Darsa, maneh teh ngalinur atawa henteu? Pak RT sok ka mana wae sasauran teh. Yuk urang teang ka imah Bahwadi. Temal burung aya di dinya. Cek Darsa bari nuna panakol kohkol. Leos ini trek ka imah Bahwadi. Atuh ari katempo kitu mah Pak RT ge teu ngomong deui tuluy nuturkeun da panasaran. Malah sakur nu aya di dinya ngabring pandeuri bari pating gereneng ngupat Suryati jeung Bahwadi. Ari Suryati diparengkeun hayang kacai heula, balik ti garduh teh teu kebat ka imah nyimpang heula ka balong Pak Haji. Di dinya aya pancuran jeung tempat miceun, Suryati taya kasieun. Da memang keur loba jalma cahaya obor caang ti ditu ti dieu. Atuh waktu rombongan Pak RT jeung Darsa datang, Suryati henteu kasampak. Nu aya iwati busaha mah nu olohok heraneun. Nempo anu ngabring ka imahna. Aya naon ieu Pak RT? Bet ngarareuwas we geuning. Mana Suryati jeung mana Bahwadi? Pak RT kalah malik nanya bari mencerong. Nu sejen ngajaranteng. Diburuan bari nyekel obor. Apaan si abah manehangan Suryati? Ti tadi ge can balik. Can aya kumaha ieu teh Darsa? Maneh teh ngabohong ka dewek teh. Pak RT muncereng ka Darsa nu harita ukur gogodeg pok nyarita. Kelan Pak RT lah. Ulah maka nyalahkeun ka kuring sabab tadi teh Suryati bener-bener aya. Malah nu nakol kohkol pangheulana teh Suryati teh. Malah mah terus balik deui ka dieu, sidik pisan aya tadi teh.
Nanya Suryati geus balik Bu. Pak RT malik deui ka busaha mah nu ngajanteng di lawang. Nya tadi geus balik tapi ayeuna mah geus eueuh deui. Da turun tadi teh teuing ka mana? Beuh. Aku mah ieu teh nu saenyana atunya. Asa matak bingung teuing ieu teh. Omongan Pak RT eueuh nu nemal kalah ngaharuleng semu bingung. Darsa narik napas panjang bari gagaro sirah. Nu sejen silih reret jeung baturna. Batur-batur teangan Bahwadi. Ceuk Pak RT bangun keheul lantaran asa diheureuikeun. Buriak jalma-jalma bubarek neangan Bahwadi, tapi ayeuna mah kaciri kurang sumanget. Malah aya nu gegelendeng teu euleum-euleum. Nyana-nyana kieu bahees we ti tadi teh. Kitu pok-pokanana ditempas ku baturna nu sarua ngebrehkeun ka keheul. Heuleut sawatara waktu Suryati datang ka imah, kasampak teh ku busaha mah keur ngadaweung ditepas. Teu malire kana reungit nu napuk teu ngarasakeun kana hawa tiis anu nyerep kana kulit. Keur naon ibu wayah kieu cicing we di luar? Suryati keheuleun ka indungna. Ari manehna teu gableg ngarasaan teuing nya. Yeuh kolot mah malangka anak, malangka salaki. Tapi nah anu dipika malangka lah ka hare-hare we. Dasar budak balawang ngerakeun urus tunjung sia. Terus di mana heula ari maneh? Can seubeuh ngaririweuh ka indung. Ay kunaon ari ibu kalah nyarekan ka abdi. Rek teu nyarekan kumaha atuh? Manehna carekaneun. Kami teh bibirang yeuh, era ku batur. Nu geus abring-abringan neangan ka maneh. Ari maneh kalah ngaheureuikeun ka nu neangan. Da teu niat ngaheureuikeun abdi mah tas dicai heula. Nya naon ka cai wayah kieu? Da biasa lagi tara. Di geroan ku keuyeub, tema Suryati terus asup ka kamarna. Nurus tunyungnya anak-anakan teh. Busaha mah kukulutus tapi teu aya nu nemal deui. Sabab Suryati geus ngalungsar di kamar, ngararasakeun kacape, pikiran teu daek tentrem lantaran inget bae ka Parman, nu can puguh di mana ayana. Kacaturkeun Darsa jeung Pak RT katut nu sejen harita teh ngabrul ka jalan kaler. Nu berasna kalembur loa dina tanyakan tepung jeung hiji jalma nu ngalenghoy bakat ku cape. Lantaran tas leumpang jauh. Reg rombongan Pak RT eureun kabeh melong kadu keur leumpang. Barang geus sidik sarerea pating rarenghap narik napas panjang. Si horeng nu diteuteub teh Mang Amid anu kakara balik tas ti pasar. Aya naon ieu teh alit-alitan wayah kieu? Ceuk Mang Amid bari ngaraneg nahan napas ngahegak bakat ku cape. Aya nu diteangan Mang, ari Mang Amid tas di mana ieu teh atuh? Wayah kieu kakara balik tas di panyabaan? Pak RT malik nanya. Mata keur mangi kasusah kuring teh Pak RT si Parman teh aya balik-balik nyer-nyer pi ka Malangeun we. Bieu tas disusul ka pasar ditanyakeun ka tukang warung langanan manehna. Tapi buntu taya laratanana sabab teu ditu mah beurang keneh cenah balikna teh. Cek Mang Amid bari lumengis awak lungse. Pikiran kaweur melang ka Parman. Hai nabat loba-loba teuing nu leungit ieu teh. Aya naon nya tara-tara ti sasari? Pak RT ngareret ka babaturanana nu direret taya nu nembal. Ari Pak RT, neangan saha atuh nu sanyana? Neangan anak kuring atawa lain? Tadi mah neangan Suryati, ayeuna rek neangan Bahwadi. Nah ya naon kitu jeung iraha leungitna? Tadi bada isa bebejana teh. Kumaha atuh nya Pak RT cing kuring tulungan sakalian atuh bari neangan Parman. Sabab kuring teh geus cape, geus lapar ongko. Ceuk Mang Amid bari gek diuk dina batu tuurna meuli asa leuleus. Kumaha atuh nya Mangnya cing caritakeun ka kuring, urang pikiran sakalian, jeung deui kumaha katerangan ti urang pasar. Kieu Pak RT, Parman teh waktu initna ka pasar. Di perjalanan kungsi gelut heula jeung dua jalma nu ngaran Karso jeung Ahmin. Malama di pasar ge nyaritakeun ka tukang warung sarta nyanakeun asal usulna. Geus kitu Parman balik rurusuhan ti dituna da disieun dipegat ku nu duaan. Tapi nepi ka wayah kieu can mulang-mulang tah kitu nu jadi asal muasal nama ceuk Ahmid Daryanaker. Mun Pak RT da tadi teh kuring nyimpang ka imah Mang Amid. Ngan aya bikarsi mah bungkus sarta nyaritakeun yen Parman can datang. Ceuk Darsa ngabejakeun pamangisna. Malang atuh mun kitu mah. Bisi Parman aya nu ngaroga hala di jalan mangkaning di jalan teh loba nu suni. Jeung jauh ka lembur kudu kumaha atuh nya? Naon heula nu kudu dipilampah yeuh? Pak RT bingung sabab nu hiji can rengse ayeuna geus datang deui nu sejen. Dari Parman teh Pak RT. Keun wae Bahwadi mah da lain leungit jeung deui Suryati mah geus aya di lembur. Teu matak malang ari Parman mah pan pi ka Malangeun. Sabab kadenge kungsi boga musuh cenah. Ceuk Darsa sumanget naker manehna leuwih nyaah ka Mang Amid. Batan ka Bahwadi malah nu sejen ge sahate jeung Darsa.
Kumanu sajen satuju atau henteu? Cek Pak RT. Satuju, sarerea ngajawab saur Manu. Nyamun satuju mah hayu we urang neangan Parman. Keun bae bahwa di madang kege balik deui ka imahna. Parman lebih penting sabab bisi aya nu ngaroga hala di jalan. Cek Pak RT bari terus ngalengkah rek neangan Parman. Bring sarerea init sumangetna datang deui sabab ayeuna mah lain neangan Bahwadi tapi rek neangan Parman. Ari Mang Amid anu geus lungse manehna teu bisa milu angger bae diuk dina batu. Melong ka batur-batur anu geus ngabring neangan Parman. Lila-lila Mang Amid cengkat nangtung bari mikir, milih-milih pilampaheun. Nurutkeun ka hayang marek nuturkeun ka Pak RT rek milu neangan Parman. Tapi awak lungse tanaga beak sirah lieur jeung beuteung lapar. Mending ge balik we heulakeun bae Parman masina diteangan ku batur. Kitu putusan Mang Amid tuluy lempang ngajugjug ka imah. Para mitra kaum dangu, barang keur jongjon lempan pasangrok jeung Bahwadi nu mamawa obor. Reg duanana eureun silih teuteub sakedeung pok Bahwadi nanya bari mencerong. Aya laratan ada Umid. Ka mana batul urang? Aya beja mah bah ngan hese nuturkeun sabab itu nu jahatna teh teu kapanggih padumukanana. Kuring malin teh hayang nyusul tapi bingung udahna teu pugujug-jugeun. Waduh. Nah saha nu jahatna? Aya nu maling budak teh kitu? Aduh, kabah nganumutkeun katerangan ti urang pasar mah cenah budak teh dikakalakeun ku nu jahat cenah. Ceuk Mang Ahmi daria naker. Sabab teu boga pikiran yen Bahwadi mah nanyakeun Suryati. Lain nanyakeun Parman atuh Bahwadi bingung. Jeung hatena beuki melang bisi Suryati nyaan aya nu maling. Kudu kumaha mun geus kieu adunya. Nanaon maksudna nu jahat teh adu ya sakabina-bina teuing. Tapi keun bae da keur diteangan ku sadarea sugan we nu jahatna sieuneun. Aya Mang. Tepung di mana jeung Pak RT? Cek Bahwadi bari neuteub. Jadi itu bah malah mah ayeuna ngajugjug ka pasir haur. Rek maluru budak cenah kadinya ai kuring marek balik we heula sabab teu kuat ku capek jeung lapar hayang dahar. Nya kajeun atuh. Ari kitu mah juga tuh rek balik mah. Yan lamun tepung jeung indung budak wayahna pangbejakeun abah marek nyusul Pak RT ka pasir haur kidunya. Mangga bah. Tuluy duanana papisah Bahwadi nyusul Pak RT. Ari Mang Amid nuluykeun lalampahanana. Balik ka imahna ngan hate mah teu weleh ngarasa heran. Sabab nempo Bahwadi sakitu sumangetna dina ngabantu ka manehna. Heran tara-tara ti sasari ye. Si abah bet dae gotong royong mantuan nu keur susah. Pan biasana mah boro-boro liar ti peuting sakalieun ngarona ge momul. Tapi ahkeun bae nuhun we nu aya rek mantuan neangan Parman mah. Kitu ceuk Mang Amid tetep boga sangkaan yen Bahwadi teh mantuan maluruh Parman. Ali Bahwadi beuki teu ngarti beuki melang ka anakna sabab meunang beja ti Mang Amid yen anakna dikakalakeun ku nu jahat. Nu matak teu bisa mikir anu asak sabab hatena kaweur loba kapaur. Kulantaran dibarengan ku rasa melang Bahwadi gancang pisan leumpangna. Menis tengah lumpat atuh dina waktu anu singket. Geus bisa nyusul Pak RT jeung kanca-kancana. Bahwadi gegerowan ti tukang. Dagoan Pak RT yeuh abah yeuh. Pokna bari tuluy leumpang beuki gancang. Reg Pak RT eureun kitu dinu sejen malik ka tukang, barang breh sidik pisan anu ngagerowan teh Bahwadi. Aya naon bah kumaha nyi Suryati kapanggih? Ceuk Pak RT. Dacan Pak RT malah kalah ka madak melang. Sabab ieu meunang beja Suryati aya nu ngakalakeun cenah ku urang pasar. Ju urang susul ka pasar sabab Suryati kudu buru-buru ditulungan nya bising cilaka manten. Pak RT jeung baturna silih reret asa bingung ngadenge omongan Bahwadi. Asa pabaliut teu puguh. Ari abah tos mulih ka bumi bah? Cek Darsa bari melong. Abah mah mawa kabalik mun cenah leungit can kapanggih mah. Hayu we urang ada ini. Ulah loba ngahulang bari nage. Cek Bahwadi bari leumpang. Pangheulana bering dituturkeun ku sararea. Satuluyna Pak RT jeung Bahwadi katut nu sejen neangan Parman. Kalayan api. Jalma dibagi tilu, sabagian lempeng mapai jalan, sabagian ngasruk ka kencal jalan. Sabagian ngasruk di katuhueun jalan. Neangan Parman nepi ka jam 1 peuting hasilna ukur capek. Sabab Parman teu kapanggih, Bahwadi ngahegak bernyusutan kesang. Hatena beuki tagibur melang ka anakna. Sabab nepi ka danget harita can aya laratanana. Tungtungna eureun gek diuk dina batu. Pak RT jeung baturna harita teh nurutan ngarahuh tanaling capek. Kamana neangan-neangannya sabab di dieu mah teu kapanggih yeuh. Pasir haur geus diguliksak tapi eueuh tabak-tabakna acan.
Nakamana budak teh atunya nyiar-nyiar pi kamalangeun teh. Cek Bahwadi bari luna obor nu geus teh beak karisa jengkal deui. Mun peuting ieu teu kapanggih paksa kudu lapor ka desa ngarah aya bantuan tinu wajib. Taina kudu kumaha cek pamanggih abah ieu. Ai teh ka abah mah moal loba Pak RT. Sadungdung budak can kapanggih moal kabalik. Malah ngadu da bising anu margasa jeung deui abah teh. Sieun wiwirang sabae eta budak teh geus anu nyangcang ongko. Pak RT teu ngartieun. Red kadarsa red kanu sejen tapi eueuh nu nemalan kalah ngaharuleng bari ngararasakeun kacape. Sawareh ngurutan bitis bari ngilikan bitis nu raheut ku cucuk saliara. Kuring mah cape bah rek balik heula ka lembur ieu isukan urang tuluykeun. Bari sakalian ngabejaan ka batur nu leuwih loba. Ceuk Pak RT jung nangtung rek balik heula ka lembur. Pak RT, abah teh salah sahiji warga lemburan nu cagak nu aya dina Panang Tayungan Pak RT. Pira kurek tega ngantep ka abah. Nu keur susah, cing tulungan atuh. Sabab abah teh keur bingung, ulah salempang lamun budak kapanggih Pak RT dibere sapi hiji. Cek Bahwadi ngolo-ngolo. Ka Pak RT sangkan daek neangan anakna nepi ka isu. Harun saja dibere naon, Bah? Cek Pak Darsa kabitaeun. Lamun anak abah kapanggih, balong nu deukeut ka Bonjagong, rek diboborkeun. Laukna dibagikeun ka urang Randu Cagak, pek wae eta mah. Hitung-hitung pakaulan nya Bah teh. Cek Bahwadi dari anaker. Bakat kunyaah ka anak. Hayang buru-buru kapanggih atuh-atoheun Darsa teh. Pok nyarita deui. Kumaha mun geus kieu Pak RT yeuh? Lebar mun teu daek teh yeuh. Saur sapi hiji teh geus gede pangajina jeung deui lauk sapalong teh atuh lain seutik-seutik. Yeuh urang neangan nepi ka isuk sugan we kapanggih. Ceuk Darsa ka Pak RT manehna kabitaeun ku Jangji Bahwadi. Kekelanan hanyaan omongan abah teh tawa banyo. Nah make banyo Pak RT. Abah mah terang ngaletak kidu atuh moal jalir kana Jangji sabab jalir Jangji teh dosa madak doraka. Ku agama ge dilarang. Jangji sarua jeung hutang nu kudu dibayar nepi ka lunas. Ulah salempang nyaan omongan abah mah moal bohong. Asal nyangan budak teh ulah eureun kudu nepi ka kapanggihna. Hayu atuh kapalang deing hayu euy ini teh euy. Pak RT singkil bring sarerea ini rek nuluykeun neangan anu leungit. Ngan bae sajeroning kitu sarerea teu boleh tumanya dina hatena. Naon anu kapikir ku Bahwadi sanyana sabab Pak RT jeung baturna lain keur neangan Suryati ieu mah keur neangan Parman. Ari Bahwadi teu panjang mikir bingung jeung kacape kaubaran ku sumanget Pak RT. Teu nolih kana naon-naon tuluy indit deui rek neangan anakna ngasruk kanu bala nempuan sedong jeung anu saruni. Dina awahing ku anteng-antengna neangan anu leungit teu karasa nyerelekna waktu nyaho-nyaho di wetan geus hibar ku pajar. Manuk saeran geus reang di sarada malah mah teu kungsi lagi geus beurang. Jangjang peuting geus ngalingkup kasadekeun ku indung beurang. Pak RT jeung Bahwadi kumpul deui dariuk di sisi jalan bari ngararasakeun kacape. Sedeng nu diteangan teu kapanggih. Nu sejen sarua ngariung di dinya aya nu diuk, aya nu nyarane kana akar. Aya ge nu ngagoler dina batu nu baseuh keneh ku ibun. Tayohna bakat ku cape. Bah, usaha urang teu mawa hasil nu diteangan teu kapanggih. Aina rek kumaha ieu sabab tarekah geus dijalankeun. Ceuk Pak RT ngamimitian nyarita panoneuteub kana beungeut Bahwadi nu pias. Ari geus puguh kieu mah nya teu panasaran Pak RT sabab urang sadaya teh geus ngerahkeun sakabeh kakuatan. Pikeun yang anu jadi budak pokona mah. Ayeuna mah yuk urang balik ngan wayahna sapi jeung balong moal terus dibikeun sabab anak abah can kapanggih. Kitu ceuk Bahwadi bari ngusap beungeut hatena sedih jeung melang ka anak. Kis ulah wakan nyarios kitu basa bacan pugu teu hasil. Bawa tinggalnya teh hasil, teu hasil sote sanu terang tuang putra paneros di bumi. Jadi kulantaran kitu Jangji abah kudu ditedunan. Nya aku mangge we geus puguh aya manaha. Nya baheula kade ulah jari Jangji bisi dosa. Sabab Jangjina ge lamun geus puguh mah, heuh lamun di Suryati aya kuring jeung babaturan rek dibere lauk sabalong keur sarerea hitung-hitung pakaulan. Jadi mun Suryati kapanggih teh abah ge kudu nyumpunan Jangji. Cek Darsa midu nyarita sangkan Bahwadi teu jalir Jangji. Heueuh lah heueuh pokona mah. Yuk urang balik. Bring sarerea indit ngajugjug ka lemburan nu cagak Bahwadi teu berag lantaran anakna teu kapanggih. Malah eueuh laratan-laratanana acan sedengkeun Pak RT jeung nuliana bingung mikiran Parman anu teu aya laratanana. Kocapkeun Mang Amid barang datang ka imah langsung diperekbek ku pertanyaan ti Bikarsima. Akhirna sakabeh pangalaman Mang Amid dibejakeun kabeh yen Parman teh teu kapanggih sarta meunang beja anu matak hariwang sabab kungsi tarung jeung nu jahat.
melang teuing mun kitu mah kumaha mun Parman aya nu magat di jalan. Saha nu rek nulungan ka manehna? Bikarsi mah carinakda. Melang kanu jadi anak anu kacida di andalkeunana. Umata kami ge bingung sabab Parman eueuh laratan. Teuing kudu kumaha mun geus kieu matak susah pilampaheun. Heueuh kuring ke susah. Lantaran tadi anu ka dieu Nyi Suryati ngahajaneangan Parman. Manehna nyaritakeun yang digungsi dipegat ku si Karso jeung si Ahmin. Dan untungnya katulungan ku Parman, tak ku ayana kajadian kitu teh kuring ge melang bising Parman dikakalakeun ku musuhna. Lumatak pikiran kami ge kitu, palang siang Parman aya nu megat. Tuluy disiksa di Nubuni da geuning di jalan mah teu kapanggih. Ceuk Mang Ahmid ngadayagdag kana tihang awakna lungse. Jep jempe Mang Ahmid jeung pamajikanana ukur ngahuleng. Ngagugulung kabingung ngararasakeun kasusah nu taya hinggana. Melang ka anak sok sieun pinanggih bahla. Tapi ka isuk duanana teu sare nungguan beja ti Pak RT jeung baladna. Kira-kira pukul 7 burudul Pak RT jeung baladna datang, langsung muru ka imah Mang Ahmid. Rek dariuk ditepas, gek dariuk ditepas nu sejen diburuan. Ari lantaran ditepas mah teu mahi da puguh imahna leutik. Bahwa di teu milu kadinya da terus saya muru ka imahna bari alum semu bingung. Bage apa RT kumaha aya laratanana ieu teh? Ceuk Bang Amid geus teu sabar panon melong pinuh pangharepan. Teu hasil Mang. Teu aya lacak-lacakna acan kuring sabatur-batur neangan sate kapola. Tapi kalah capek teu puguh sababalikna ge teu mawa hasil. Tapi najan bari jeung kitu oge. Balain berarti kuring mundur lain. Kuring moal cicingeun tetep rek ngabantu ka Mamang sangkan Parman kapanggih deui. Kitu ceuk Pak RT nyarita dari anaker. Keur ngababaraha teh Mang Amid jeung pamajikanana. Kudu kumaha mun geus kieu nya Pak RT, naon nu kudu dipilampah ku kuring. Budak ngan hiji-hijina teh bet leungit, mangkaning kacida diandalkeunana sasat jadi tameng dada teh. Dalam eueuh Parman mah kuring teh moal bisa kieu atuh. Ceuk Mang Amid bari ngalengis nu ngadengekeun ngareluk tungkul milu sedih ka Mang Amid. Ulah leutik teh mangkeun kuring rek ngabantuan. Malah mah poe ieu keneh kuring rek lapor ka desa rek minta tulung ka Pakubu. Jeung reng-renganana susuganan ku cara kieu bisa kapanggih. Nuhun sateu acana ge Pak RT. Atunya kuring teh ngahaturkeun nuhun kana bantuanana walah mah. Pokona malah kumaha atunya lah jadi kuring teh nganuhunkeun pisan nu penting mah sabokanya ajeng kabela urang dieu teh katarima kalaya nyata ku kuring. Nya bener Mang. Kuring sabatur-batur moal cicingeun pokona mah. Sarere saja ngabantu ka Mamang ngan ayeuna can hasil wayahna we sing sabar lanan. Barang keur gunem catur kitu kurutak aya nu datang horeng Suryati nu ngahajan nepungan Bikarsi mah. Rek nanyakeun Parman anu datangna henteu lengoh bari ngelek boboko di eusi beas. Punten kasadayana, Suryati uluk salam terus nguliwed ka lawang dapur disampeurkeun ku Bikarsi mah. Ari nu ngariung kabeh ngarangiret kanu datang. Tuh, da teu nyalahannya Suryati teh aya atuh. Sigana tulus menang lauk emas teh saha Suryati geus aya di lembur. Ari Pak RT geus sadia tamang so bakal diberes sapi ku Bah Wadi. Milik ya aduh. Milik mah teu pahili-hili bagja teu paala-ala ye. Cek Darsa bari nepak ping-ping paroman bear marah mai sarerea seuri. Na aya naon jang Darsa kumaha mimitina ieu teh. Ceuk Mang Amid dengartieun manehna milu seuri semu seuri koneng. Kieu Bah Wadi teh ragrag gecap jan lamun anakna kapanggih deui rek mere sapi ka Pak RT jeung rek ngaboborkeun balong cenah. Keur bagikeun ka sakur anu milu neangan kitu, Mang? Nah, nya teh Pak RT, nyaan Mang gitu pisan omongan Bah Wadi sabab puting tadi disangka ku Bah Wadi mah keur neangan Suryati padahal kuring jeung keur neangan Parman. Sabab Suryati mah geus kapanggih sarta geus aya di imahna tak kitu Mang. Jawab Pak RT bari seuri dina uteukna geus kasawang bakal nungtun sapi pamere ti Bah Wadi. Oh kitu syukur atuh ari aya milik mah. Jiga dataragih ka Bah Wadi ulah dililakeun sok jalir janji si Abah mah. Ceuk Mang Amid ngelingan da memang nya Bah Wadi masuk kitu. Atuh Darsa ge asa diingetan meni diturubun turun bari nyarita. Batur-batur juga urang lagi ka Bah Wadi bising pohon manten. Ayo na ayeuna. Tembal baturna meni reang. Bering arinit ka imah Bah Wadi nu tinggal teh iwati Pak RT jeung Mang Amid, sedengkeun Bikarsi mah keur narima Suryati di pawon.
Tekung silila para mitra Suryati jeung Bikarsimah nyamperkeun ka tepas gek diu kalayan tenang. Keke teh kumaha nu sanyana nyai ari wangi tadi ka mana atuh make ngaririweuhkeun ka batur? Pak RT nanya ka Suryati. Abdi mah teu maos ngaririweuh Pak RT, eta mah abah we nu rusuh teuing lapor ka Pak RT. Pada mun naroskeun heula mah ka abdi moal aya kajadian kieu sabab abdi wangi teh aya di dieu. Di dieu di mana? Pak RT heraneun. Mun di dieu di bumi Mang Amid margi abdi teh melangkah Kang Parman. Nu janji bade sumping ari pek teh teu aya wae geuning teras ditaroskeun ka Ibu Ramana. Oreng teh sumping Kang Parman teh. Kaina ge bade naroskeun ka dieu, nah kumaha tuh Kang Parman teh pada sumping? Cek Suryati tatag. Nyarita teu gugup atawa kawer. Oh, jadi kitunya. Syukur nyai teu kungsi dipaling kudu jahat mah. Naon hubunganana jeung Parman leungit? Pak RT beuki panasaran. Kieu salaresna mah Pak RT. Barabat Suryati nyaritakeun lalakon ti mimiti init ka pasar nepi ka danget harita. Hutan teh kitunya. Kumaha atunya palang siang Parman teh dikakaya dikakayakeun ieu dikakalakeun gunu jahat. Dikakaya gitu. Lantaran lamun teu aya naon-naon mah moal tepi ka kieu. Buru-buru lapor ka desa ye ngarah aya bantuan tinu wajib. Permios Mang Amid kuring rek ka imah heula ye engke urang ka desa. Jeung kuring babarengannya. Kade ulah ka mana-mana Mang ya. Cek Pak RT bari terus turun kaburuan. Maksudna marek disalin heula papakean lantaran kalotor urut asruk-asrukan sapeuting. Mangga Pak RT nuhun ari kitu mah nuhun kana bantosanana. Leos Pak RT balik dijajabkeun ku paneuteub tiluan. Sajongjongan Mamang Amid jeung Bikarsimah katut Suryati teu aya nu nyarita, teu aya nu nyararita para mitra ting haruleng teu puguh. Para mitra kaum dangu. Lila-lila Suryati panasaran pok nanya ka Mang Amid. Mang kumaha wangi teh atuh mah dugi ka pasar nyusulna? We nepi ka pasar mah nyai malah tepung jeung tukang warung. Tah nya ti dinya Mang benang katerangan teh. Yen Parman kungsi nyaritakeun ngalaman tarung jeung nu jahat di perjalanan. Dumasar kana eta kajadian Mang teh curiga bisi Parman dirogah ku nu jahat. Duh Mamang kumaha atuh nulunganana nya karunya teuing ka Kang Parman. Pet ngalaman kitu. Upami kitu mah abdi nu salah sababangna Kang Parman dikakalakeun ku nu jahat teh pedah nulungan abdi. Ih, nyai mah teu salah. Sabab ari nulungan mah kawajiban sararea teu kudu dipake kaduhung. Malah kudu muji syukur kanu Maha Kawasa ye nyai geus salamet ku ayana pitulung ti Parman. Sabab sanya nama nu nulungan teh Gusti Allah ngan Parman cukang lantaranana. Taina ulah kagungan emutan kitu da ieu mah geus beda deui lalakona, mata kitu ge nasib Parman keur naas. Laras Mang, tapi abdi mah teh can cacap nganuhunkeunana ka Kang Parman. Asa can mulang tarima sabab tadi teh teu laluasa. Kang Parman kaburu ka pasar, ari abdi kaburu wangsul da sieun aya deui nu nyusul. Nyakeun we geus kitu kajadian mah. Aing mah duakeun wae ku nyai sangkan Parman kapanggih deui kalayan salamet. Ceuk Mang Amid bari kop kana dompet bako diketrukeun. Aya keneh saeutik deui tuluy dilinting ku daun kawung, udud bari sila tutug. Nyai bibi teh tetep ngarasa hariwang bilih tuang Rama Benu ka bibi sabab nyai aya di dieu wengi ieu. Malah ayeuna aya di dieu deui mangkaning kanyahoan ku batur. Ceuk Bikarsimah bari melong sok sieun katempuhan buntut maung. Wah sawios-wios bi. Sawios tanggal walor abdi, ayeuna mah abdi permios bade wangsul. Boboko kadiekeun bi. Mangga nyai nuhun atuh make ngintunan bea sagala. Hatur lumayan bi tadi nama hoyong katuangku Kang Parman. Nanging Kang Parman teu aya mah tuang we ku bibi sareng Mamang upami Kang Parman sumping abdi wartosan. Ge dikirim deui ku abdi, cek Suryati bari nampanan boboko urut wadah beas. Nuhun nyai katarima pisan ku mangan kade sing atos-atos bilih tuang Rama Benu. Mangkaning tadi teh kitu geuning aya pasaling singan paham. Mang Amid hariwangeun bisi Bahwadi ngambak. Teu kedah alit manah Mang da moal sawios-wios. Mangga permios. Suryati turun kaburuan leos balik ka imahna. Ditetep ku Mang Amid jeung Bikarsimah nuhun teu beuk anu hatena beuki tagiwur loba kapaur. Kacaturkeun Bahwadi manehna ngalenghoy muru ka imah. Sadatang ka imah tuluy asup ka tepas gera-gero ka pamajikanana. Tapi busaha mah teu aya nemalan lantaran keur dicai ku kumah piring bari ngisikan. Bahwadi keheuleun mangkaning beuteung geus lapar hayang nginum ci kopi panas.
Atuh gek liuk dina korsi bari ngararasakeun kacape. Panon melong kaburuan tapi pikiran kumalayang kanu anggang. Nyipta-nyipta anakna nu dibawa ku jalma jahat. Heran. Nah ya urusan naon jeung anak aing. Naon sababna make anu ngakalakeun segala. Asa teu kaharti teuing aing mah. Cek Bahwadi ngomong sorangan ngarasa bingung mikiran nu jadi anak. Keur jongjon kitu kadenge aya nu pahibut meuni gandeng. Barang direret tetela Darsa jeung baturna rek nagih janji. Bus kaburuan tuluy nyalampurkeun ka tepas atuh kaget Bahwadi teh. Aya naon ieu teh Darsa? Kanu riweuh ngadon ngaririweuh we sia. Da teu nyaho Abah keur bingung mikiran anak. Udah bener bah, da abdi mah teh maksad ngaririweuh. Kadi teh mun sakadar nagih janji we, janji Abah tos dikedalkeun wengi sanes. Naon janji Abah teh sia Darsa? Bahwadi kerung. Hor, kumaha ri Abah? Pan beuting geus kedal ucap. Rek mere lauk sabalong keur sararea, tapi naina bet nyarios kitu. Ulah jadi janji mah doraka teh. Darsa jadi kasar nyaritana. Doraka tidak naon sia. Da kudu puguh heula tangkalna doraka teh. Naon dosa Abah make wani nyarita kitu? Gagawah teh sia ngomong teh. Ye, ulah bendu bah. Ieu geura nya. Wengi Abah teh tos kedal ucapan ka Pak RT jeung ka kuring sabatur-batur. Lamun tuang putra aya ka penak, bade masihan sapi ka Pak RT sareng bade ngabuborkeun balong. Taina tuang putra paros ka penak, meuy geura bayar janjina. Cek Darsa bari pepeta nu sejen nempokeun ti buruan. Atuh bolotot Bahwadi teh tina awahing ku Amok. Ari sia kunaon sia Darsa? Apa anak aing can kapanggih deuleu? Kumaha wani nagih janji? Mana hasilna pagawean maneh? Cek Bahwadi kekerot keheuleun ka Darsa. Itu si Abana kala kabun celik apa nyi Suryati mah? Bisa aya di imah malah mah sehat teh cecel teh bocel teh barel-barel acan. Tapi nah aku Abah bet di leungit. Heeh, aya di imah teh di mana atuh? Pan ieu saha di imah sakalian hayang nginum ge cai. Cik buktikeun mana si Suryatina? Bising teu percaya garadah ka tengah imah. Bahwadi nunjuk ka tengah imah beungeut katara geuneuk sanyaan ambakna teh para mitra sadaya. Dasar jeung batur Darsa jeung baturna teu ngomong deui. Tapi lain hartina taluk sabab geus boga kayakinan yen Suryati geus aya di imahna. Untung keur kitu aya nu datang nyatana boh saha mah balik ti cai. Barang ngadenge nu ribut-ribut di tepas busaha mah gancang nyampeurkeun ka tepas. Waktasna see para mitra deuh. Nya kanya rupina duwi ka dieu we heula ye carios nyambung judulna nyaeta Suryati di Arah Pati dina bagian kaopat. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng keun dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui bilujeng kantun bae permios.